para kanca badai neraskeun hanca dongeng nu katunda. Ayeuna nincak bagian kaopat. Rantos dugi kanalika harita Akinolena gamarkeun si komod hayang laksana kamiona kudu aya syaratna diantawisna kudu bisa newak menyet rawing kitu pada wargi sadaya. Kumaha terasna idong mangga urang sami-sami hanca dan wina ge dongeng teh. Ai dongeng teh di hade-hade sangkan saya di alus-alus sangkan bayus direka-reka malar sijam. Para mitra sadaya harita para mitra si komod kumaha mane dul daek deui nganter wing kaleuweung pasir bangar pikeun yang monyet rawing mau kitu daek sagala Kang Mod pokona mah si dul mah sanggup pikeun maturan Kang Mod nepi ka hasil pongkeung tong salempang ieu dibaturan ku wing Kang Mod syukur atuh eta tadana sobat satia euy pokona mah sobat sejati laki nah kudu hirup-hirup dibawa ka dieu monyet rawing da atuh apaena geus jadi bangke dari anak si komod nanya ke Akinolena. Yang hirupna syukur bawa ka dieu atuh mun pae kitu naon-naon bawa bangke na ka dieu lantaran ajan hirup ge engke na bakal dipaehan Mod. Duh ada berat pancen teh kudu dilaksanakeun teh. Tapi teu naon lah jeung bataan dilaksana kawin ka nyawa mah. Kajeun leuleungan lah. Pokona mah si komod moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Tangtu bakal terus neangan tuh nepi ka kapanggihna. Mane eta ki? Nah iraha kira-kira na uing jeung si dul kudu init kaleuweung pasir remu ngembangar teh. Pikeun neangan monyet rawing ceulina. Leuwih gancang leuwih alus eta mah tergantung kali kumaha hidup. Ngancir hitungan aki nu pangalusna kudu poe wadalan maneh Mod. Iya isukan dari kitu mah nya ki. Eulah isukan kitu naon-naon ngaragancang tunggu hasil atawa henteu. Nah eta we dihitung segalanya. Kira-kira lamun kuing dirempak upama uing ini dipalain isukan lain poe wadalan nah bakal aya mamalana ka uing ki ibu we aya mah atuh Mod. Naon kitu ki mamalana akibatna teh si komod ngarasa hayang nyaho harita teh para wargi sadaya. Aki mah pokona mah brek nerangkeun pokona mah lamun maneh ngarempak eta larangan matak cenang dina irung sagede terong gitu cek Akinolena yakin ngaheureuyan si komod. Baru di Bandungan hari cugan teh matak bisul dina bujur sagede dua leuit. Si Akin sok aya aya wae atuh. Lain ge cenang sagede terong atuh cek si komod kala saruana. Atawa baru sira sagede imahnya si dua milu heureuy. Sok kamanya wae hareureui teh bet kawas anu gelo geuningan. Cek Akinolena ngegebes. Mungkin jadi nu gelo ieu mah maki ngerat kudu ngaya PBB. Naon PBB teh Kang Mod? Si dua tumanya tuh dasar bodoh maneh mah. Bila aku teh nyaho PBB acan dulu. Teu nyaho we matak nanyakeun. Hari kitu naon singketan dina naon teh? Si dua talete kawas bener-bener can nyaho. Udah salah PBB teh singketan tina Persatuan Babu-Babu Badung gitu. Si Aki nerangkeun sakapanggihna. Nah bisa wae teu nyeki kitu ge bener lah. Dukung mah ka mana wae beurina ge PBB mah singketan tina pajak bumi dan bangunan. Nah atuh nyaho-nyaho make nanyakeun ka uing. Ngetes meureunnya teh ditu nama duh. Uing mah meunang katipu dulu euy. Haiki ayeuna uing rek balik heula ka imahnya. Isukan urang uing rek ini ngan ka dieu heula yeuh ka hiji rek nyampur si dul kaduana rek menta menyan heula ka Aki ngarah tartib ngarah hasil maksud nya eta teh mah kitu si komod jumnang tung nyaji gaduh rek balik heula mah kade ulah beurang teuing euy isukan teh euy wah tuh tinggalkeun nya uing rek laporan heula keur jadi indung bapak bawa kuna mah kade isukan maneh ulah ka mamana euy siap sadia pokona mah mangkat jeung uing nyalah pokona mah tara jalil janji da uing mah tara cidra tina subaya talalan calincin cat mulam tara ingkar tina tali gadang lah pokona mah kitunya kangnya isukan isuk-isukena kuing didaguannya lah rengse pamitan sakali deui si komod harita balik ka imahna ningalkeun Akinolena jeung si dul hamil kacaturkeun poe isukna si komod isuk keneh geus nyampeur ka si dul hamid ka lembur Cikuya. Kabeneran teh memang si dua geus sasayagian atuh teu lila di imah Akinolena teh sageus menta dijampe ngarah salamet mah bari jeung di bahanan menyan beral si komod jeung si dul arimit rek ngajugjug ka leuweung pasir Manggaran.
teka caritakeun di jalana gancangna catur maranehna geus aya di wewengkon leuweung pasir mangar kaayaan memang geus pohara beurangna ngan bubuhan aya di jero leuweung kaayaan teh poek meredom tatangkalan meuni jarangkung luhur kaayaan teh tempat keuman di pasieup mata pikakeun bari laleumpang si Komo jeung Sidul ngawarangkong ti dituna mangarahan ke ti iseun teuing kadenge harita Sidul tumanya ka si Komo itu leuweung pasir mangar teh akamot gara-gara uing kaedanan euy kunyona uing jadi moal sangsara ka maneh dul lah urang apruk-aprukan ka jero leuweung euy ninggalkeun lemur nu tapi ka betaheung urang ayeuna keur nyangan monyet urawing ceulina euy hade mun heula mah kumaha euy dul beda ku dewek di bawah sangsara di bawah sakaba-kaba pokona mah teu amak tara uing mah malah leuwih atol leuwih bunga mun akang bakal kawin ka ning onah teh atona kumaha gitu si Komo eureun heula leumpang manehna nutup ka Sidul atuh we uing mah lantaran uing bakal kawin ka Oni mana aya apa-apaan beres bener teh cek Sidul teh disangka-sangka ti anggana uluh bukan kitu kaya maneh teh dul si horeng anu dianjing cai nya nah beuring si urang heran Kang Mod atuh meunang kitu mun uing boga kahayang cara Kang Momod nah uing teh dosa gitu mun mika cinta ka sasama jalma bari jeung kanu geulis mun dipicintaan ku uing Sidul kerung manehna tumanya dari anaker dina mah kitu meunang lantaran eta teh tanda jelema normal euy dul di antarana jelema nu normal teh nyaeta bogoh kalawan jenis gitu mun lalaki ka awewe mun awewe lalaki tak kitu nu mata pangna dewek hayang gura-giru kawin ka ning onah teh tanana dewek jelema normal hanya euy aya jurang nulung kawin jurang pohara jerona pokona cenah antara harapan dan kenyataan masih ada jurang tak gitu moga-moga we atuh Pak Haji jeung Bu Haji teh lila-lila mah jadi nyaah ka urang jadi resepeun ka urang nepi ka arajeunna satuju doa pikeun ngabogaan minantu ka urang kamot meureun kita jadi cipahariknya kamot coba di kumaha ini jadi lanceuk Kang Omod ya tuh Kang Omod jadi adi uing aing bae Sidul seuri bari ngomong kawas anu manggih ka lucu aduh tapi teu naon kita teu naon ari kitu ditakdirkeun mah teu naon nah eta lain ridho jadi lanceuk dewek euy mah kitu ridho sagala malah atoh we nu aya keur jarongjon narobro bari diukna tangkal kayu teka nyawa dihareupeun manehna aya saabrulan monyet meni loba naker nyampeurkeun si Komo jeung Sidul reg ngalobrona areureuh nu aya mah panonna maranehna malencrong kana abrulan monyet nu aya 15 na nyalampeurkeun bari disarada patingkal calekro teu daekeun jempek nempo kaayaan seperti harita si Komo jeung Sidul nepikeun kating birigidi ngarasa reuas pacampur jeung sieun malah Sidul nepi ka murungkut bari jeung awakna ngalaleper Sidul ngomong haharebosan bari panon mencrong kana aleutan monyet nu beuki deukeut aduh Kamod hari geus kieu kumaha ye pilampeun urang Kamod aduh poe nu pagedena tuh Kang lumpangna pahareupna mandahongna teh sigana mah soak inggeu memang nya lumpang panghareupna teh di antarana eta monyet-monyet memang monyet panggedena disebut mandahna nya euy rajana monyet alias mandahongna sigana mah mandahna meuni gedena keur euy wah monyet teh Kang kumaha dituturkeun ku baturna mending abring lompat juang Kamod Sidul ngajak lompat dasar bodoh belagum mani madu lompat mah diudah gatu cilaka mungkin urangna ulah urang direweg ulah lompat cicing we nah tembak si Komo bari panon mah terus mureleng melotot kana abrulan monyet nu beuki lila beuki deukeut geus nari cicing we dieu kitu urang cicing we teh kana tang tuh urang bakal direweg urang duaan tang tuh bakal pada nyakaran amit-amit tuh mah ngadadak pia sepak beungeut Sidul manusia mah gudangna akal atuh jadi lamun eta abrulan monyet ka dieu ka urang terus upamana ngahurup ka urang nya urang lawan euy eueuh ti dituna manusia eleh ku monyet manusia kudu leuwih unggul batan sato awas euy geus aya hareupeun urang si Komo taki-taki
ngajaga segala kemungkinan. Sidul najan bari jeung ngadeg-deg tapi ngawani-wani maneh. Nangtung kencaeun si Komod nempokeun abrulan 15 monyet nugeus tepi ka hareupeunana. Si Komod ngarebos deui ka Sidul. Keluarkeun bedugna euy, sing ngarajang. Ulah urang keluarkeun. Siap sadia pokona mah. Peribahasa cerincing pagi kancing, cerincing pagi ikat, gitunya kangnya. Oh, sok beres lah. Sidul ngaluarkeun bedog panjang nyelap dina cangkeng. Nya kitu deui si Komod geus ngalagar bedogna. Manehna iatna taki-taki ngajaga si eta monyet-monyet narajang. Bari jeung disarada eueuh jempena pating arupu, pating karoek abrulan monyet geus culuk ka hareupeun si Komod jeung Sidul. Reg areureun panon marerong ka si Komod jeung ka Sidul. Sigeun keur nyidik-nyidik ka eta dua urang jalma. Sidul ngomong galauna, "Naon, masih Komod ngaharebos. Di panon masih keneh mencerong ka hareup. Monyet manaonna mencerong ka uing ka mod ih. Mun segede anak me. Itu dia mau ulah nyebut me. Bisi hujan amin udah gelap. Aku disebut naon atuh? Nyebut ayam euy. Geus lah udah katanya. Kan kitu we yang sebutna teh. Bangna kudu nyebut ayam teh beda. Janggotan beureunya me teh. Janggot aya kudu seueuh jadi ayam we sebutna. Ya, pokona siapa lah. Kalau kumaha ieu we da geus kitu disebutkeunana. Ayeuna mah anu penting siap sadia. Rupa-rupa jurus silat kudu diapalkeun. Jurus simut ngejat, jurus jolong nagong, kade ulah po. Bogo ngajol deui, kade eta. Gerakan kuda adean ge kade. Tayeu deui gerakan sejen. Eta bango luncat ya. Serog monyet numpang gedena teh harita maju salengkah. Bari anehna. Eta monyet mandahong ujung-ujung seurinya kakak. Bari leuwih anehna lantaran monyet teh gedena teh siga jalma make bisa ngomong sagala. Beneran marani ha ieu dieu manusia. Si Komod jeung Sidul meh-mehan maranehna ngapecir lumpat. Bakat tingku ngarasa sieun anu pohara. Manehna kakara ayeuna saumur hirup make nyaksian aya monyet bisa ngomong. Bisa ngomong Komod ini. Sidul ngaharewos bari nyekelan kana leungeun si Komod. Euy. Bisa ngomong kos dina dongeng euy. Soalna lagi hanaruan euy. Nya kitu dina dongeng kan. Kumaha tuh urang ayeuna? Wah, ulah kabur tenang we lah. Urang sing hareupan, urang parancahan, urang kidung lah. Dari kidung babehna we pokona mah cing dewek rek maca kidung ye panjinggar maca siluman. Sugan eta tapakna euy. Akang bisa kitu-kitu. Ya urang cobaan we sabalang bentur penting mah. Ini coba tuh, coba nu penting mah eta naon teh? Monyet-monyet tararinit. Ya urang cobanya. 1 2 3 percobaan. Iya tuh si akang jeung 1 2 percobaan segala juga di panggung wae. Oh, segala-gala gitu nyoba heula atuh. Sing salah ke. Sok atuh mulai atuh Kang geuning. Sing teh aturan. Bukan kita monyet geus nampel ka urang. Heuh lah sok. Da ngeukeun kumaha euy. Panaha dulu lah. Ieu akang ieu rek ngaluarkeun ilmu penemu sampai pamake. Pokok wesen dikeluarkeun. Segala ilmu nu kungsi katarima ku akang rek diketuruhkeun kabeh. Sok tuh ngomong-ngomong wae atuh beuringan ge. Pamitumbrak wae ieu penting gitu. Oh siap lah. Ahung-ahung kasang rumuhun pangingkirkeun rek beleka pangingkirkeun rek jai setan lumpat juri ngingkir onom-onom pada mantong siluman pada kalabur ulah ganggu ulah bari ngahalangan lantaran kula rek maju. Nyakula rajana gagah, nyakula rajana sakti, gagah aing teu sia. Nyakula rajana gagah, nyakula rajana sakti, sakti aing teu sia. Monyong we si Komod ka monyet gede nangtung hareupeunana. Tapi eta monyet gede anggur lelengakan sesirian kawas jeung sirikeun ka si Komod jeung Sidul. Keur ngaraon maneh ha? Make jeung kekeriman sagala mencampenya jinglarnya. Moal mental ka aing mah tuh. Moal teu ka aing mah deuleu. Sora menghandaruan maningeuman ngadatangkeun rasa keun jeung sieun nu taya babandinganana. Malahan bakat tingku ngarasa sieun jeung keun
Sidul make jeung berat Beatwood ujurna bisada segala rupa para wargi sadaya. Harita teh malah mah atuh puguh we siga kenal pot butut. Teu cukup ku kitu. Ka ambeul meuni meleber angin-anginan. Matak ongkek untung keur si Komod mah tuman najan ngambeul leuwih ti kitu. Jeung manehna sok sanajan eueung tapi neger-neger maneh dina hate manehna babacaan malah mah nyamat akinoledna harita teh sagala rupa sarta muntang tulung ka bangsa karuhun jeung karunuhun. Ngajar ngarah dijaga diriksa dijauhkeun tina cocoba jeung dodoja. Monyet anu gede teh ngomong deui bari panon merong teu ngiceup-ngiceup jeung siga hurung ngakebur lain bobohongan. Marane rek aya maksud naon make nyaba ka negara kaula ha? Negara? Jadi itu negara maneh? Ka negara maneh nyonyet? Cek si Komod bari leungeun masih keneh nyakal bedog. Jadi itu negaranya euy. Oh, sia. Ieu negara deui. Ulah ngabohong leungit lantaran cek saha ieu mah leuweung lain negara. Sok mana wae atuh ngomong teh maunya leuweung disebut negara. Lah uta teuing ieu. Ieu mah disebutna leuweung pasir mangar atuh leuweung dieum, leuweung ganggong cuma gonggong kitu. Wah, bontong ahina sia ka aing ha. Si monyet gede teh nyentak. Si Komod teh eleh gos gancang manehna nema tarik. Lain ngahina uing mah ye ngan kanyataan apanan kieu. Ka loge cager heula ari leuweung disebut negara. Paling-paling negara simet nu kieu mah. Monyet, maneh sakola di mana euy eta make bisa ngomong segala. Manusia. Kami lain sa monyet-monyetna deui. Tapi kami rajana monyet. Raja di negara nu katelah manggar laya. Kitu. Kabeh monyet nu aya di hareupeun marane eta siluman monyet nu asalna manusia cara marane duaan. Lantaran baheula munyung ka siluman monyet sabab hayang beunghar tungtungna kabeh jadi siluman monyet teu. Kitu euy kaayaan jinugan sabenerna. Nah, percaya wing. Nah, makin percaya segala ha. Lamunnya ge monyet-monyet nu sakitu riabna asalna jelema meureun bisa ngomong. Rai monyet-monyet raid kaula gerang ngaromong adika. Cara adika jadi keneh jelema hirup di alam manusia. Cek eta monyet gede teh ka monyet nu loba. Nah atuh aya raing teh 14 monyet laleutik harita raing ngaromong. Bari di antara nama kain tulung-tulungan segala. Kang, abdi teh jelema Kang. Aduh munyung teh Kang. Kang tulungan abdi hayang jadi jelema deui. Lamun pae ge kuring mah hayang pae sampurna teu jadi siluman tulung Kang abdi tulung. Sajeroning ngaromong raing eta monyet anu pating kadeprek. Hareupeun si Komod jeung Sidul bari sawareh pating aracung leungna di kaluhur. Si Komod jeung Sidul pating dirigidi bet ngadak-ngadak maruringkak bulu pundu. Sidul nyekelang beuki ti beperket bari ngaharewos. Sieun Kang molah. Sieun lang dijieun monyet ke dijadikeun monyet deui. Wah, sugan lah. Orang mau urusan jeung maranehna bari nage tenang aduh. Ulah geumpeur, tenangkeun pikirannya. Keur pating garandeng antara si Komod jeung Sidul dadak sakala jagelek eta monyet panggedena. Nu bisa ngomong teh harita para mitra. Ngabi bisa ngajadikeun hiji tangtungan jalma. Bari katarang ora keneh jeung kasep ngan make makuta siga raja dina sandiwara. Si Komod jeung Sidul murungkut bari hatena mah ngarasa pohara heran. Nyaksian kaayaan seperti harita. Lain wae monyet bisa ngomong tapi heranna teh oge bet bisa jadi jelema. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, si Komod jeung Sidul merungkut bari hatena mah ngarasa pohara heran. Nyaksian kaayaan seperti harita. Lain bae monyet bisa ngomong tapi oge heranna teh bet bisa jadi jelema sagala. Ngomong eta jalma nu asalna monyet teh ti manahong. Harita ngomong sakumaha ilaharna jalma. Oh, abisi marane hayang nyaho. Ieu nagara sabarna nagara kula, lain leuweung tu geura tempokeun.
eta jalma ngagerakeun leungeun ka tuhu lalaungan. Aneh bin ajaib belas leuweung leungit jenggelek nyawe jadi kaya negara wangunan meni ala lagreng jalan-jalan butbat harita jalan katingali meni lalucir jeung jalma-jalma pating ala bringan anehna jalma-jalma nu katempo ku si Komo jeung Sidul kabeh dina bujurna aya buntutan. Si Komo jeung Sidul teu loba omong tibang ti pating arolohok bae ngarasa heranaker ku kajadian jeung kaayaan mangsa harita. Ieu nagara katelahna negeri Manggarlaya sedengkeun kaula nu katelah Prabu Manggarwanara. Geus cukup sakitu keur ngabuktikeun ieu nagara lain leuweung biasa ayeuna kula rek dicipta sina jadi cara tadi deui cara basa maraneh datang ka dari eta jalma nu tadi monyet ngebutkeun deui leungeun dadak sakala kaayaan robah deui. Nagara salin wujud robah jadi leuweung ganggong simagonggong hal eta lumangsung dibarengan ku kaayaan angin ngaguru handaruan bumi alam asa inggeun awas aya lini datang dadak-dadakan tekung silila kaayaan jadi tenang deui angin anu ngagelebug leungit atuh kaayaan alam jadi tenang. Si Komo jeung Sidul silih reret bari pating harewos heran jedul jadi leuweung deui dul nya bener-bener heran uing mah tak helok ya macak aneh sewak deh kenal kita lah memang kaya giu ulah pating harewos gitu sia manusia ayeuna bejakeun ka kula saha ngaran Andika duana cek eta siluman monyet nu ngaku ngaran Manggarwanara. Si Komo maju ka hareup salengkah bari gancang ngajawab Manggar kalapa Manggarwanara dengekeun ku anjeunnya ngaran uing teh katelah mah Den Komod upieu Cepdul Hamid atawa katelah Sidul anak kampung cukup teu keterangan di uing euy urang mana di mana lembur batu Banjar Karang Pawidangan ari naon teh lembur batu Banjar Karang Pawidangan mah padusunan katelah lembur Cipancur didinya loba pancuran nu caina cur-cor ngagolontor jadi disebutkan Cipancur gitu. Komod naon pamaksudan Andika jeung Sidul anak kampung teh anu pangna ayeuna lunta ka dieu gancang caritakeun terus terang montong di dinding clear di Sinang Siloka belak-belakan caritakeun ka kula aya pamaksudan Andika teu matak ngarukeun ka kula ku kalau moal dinaon-naon tapi lamun pamaksudan Andika jeung Sidul anak kampung matak ngarugikeun ka bangsa kaula mangka Andika duaan ku kaula bakal diasupkeun ka jero panjara di nagara kaula. Hiji panjara paragi nawan manusia nu hayang ngajajah ke bangsa kaula. Tur tadi di jero eta panjara geus dieusi bangsa racun jeung babauan, matak mabok jeung matak teu eling, mata katur lengan pokona. Pokona keur kaula moal susah dina ngahukuman ka maraneh, mun maraneh boga maksud goreng, boga itikat goreng. Atawa bisi maraneh hayang beunghar ngadadak teu naon-naon ku kaula dicumponan. Pokona kaula loba harta bana ku kaula bakal diberi harta bana nu sakitu lobana ngan hingke mun geus 10 tahun tah wayahna kudu balik ka dieu hingke maneh duaan bakal dicipta jadi monyet. Cintok geura ngomong sing jelas naon maksud maraneh pangna ninggalkeun lembur nepi ka datang ka wongkon Manggarlaya. Ratu siluman monyet nu katelah Prabu Manggarwanara talete nanyakeun pamaksudan si Komod jeung Sidul. Sangeunahna keur ilauna jeung nyarita teh. Bong bangsa siluman dengekeun kunaon we. Dewek mah jeung Sidul boga maksud utangku lain lantung kamu laku lain biar tanpa saja lain datang ka iring ku cicii. Uing teh bernyangan di monyet anu rawing celina sabelah nunggu manjahan ku uing rek dibawa ka lembur. Kitu maksud uing teh si Komod ngabejakeun permaksudan terus terang. Saha nu barentah ka maneh? Bukan ye jangan monyet rawing celina. Benar nu mati di lembur ku kuda. Naon teh si noledna? Kuda apa? Dengekeun ku maneh mod. Dewek moal naon-naon ka maneh. Moal nyilakakeun naon-naon lantaran tetela kitu maksud maneh. Keur monyet nu katelah si rawing kanya dewek keur ninyangan tah ka si rawing. Lantaran manehna siluman monyet jahat geus nyieun ngarugikeun ka kaula.
hanya kala di keterangan ku kaula can kapanggih keneh rak karyangan ku arajin susudenan ari ku arajinna bisa kapanggih badak sakala wujud jalma nu tadina monyet mandahong ngadak-ngadak deui tanpa lebih ilang tanpa karana dibarengan ku angin anu ngagelepkeun lila mangka yang di eta tempat jadi tenang deui nu aya lintang pirecetna sora manuk nu pate maranjing pada baturna gunung tiis ngadalinding matak seger nebakan awak si komo jeung si Due nu harita dari dina luhur batu lempar bari semunna si komo jeung si Due rumenghap bari karasa temu lilis maranehna bet ngarasa ruas karieuhnakeun teu sangka ti anggalna yen maranehna bakal nyabaka alam siluman monyet maka diparengkeun tepung jeung raja siluman monyet sagala rarasaan bet asa dina dongeng geus nama ayeuna si komo jeung si Due sababaraha kali istighfar sanggeus lila henteu ngaromong jeung si komo nangtung bari ngareres ka si Due ulah urang itu urang ka puncak itu gunung tuh susugana di luhur mah di puncakna urang diparengkeun bisa manggihan monyet rawi yeuh urang lempang deui urang meuli kenal lampang si Due nangtung terus mulihat terus babasak kadangnya awak menipating gerak-gerak siga nu bener-bener ngarasa cara rangkeu sok si Due ngomong tumanya ka si komo maka kudan urang rek nguruskeun lampahan bener euy urang kagok borontok ka talang taramang euy kagok asong lah ka palang edan nu pentingna bakal manggihan kabagjaan da urang tas manggi kaluar susuganan atuh sagedeung deui bakal manggi bagja ngajak yuk urang meulikeun leumpang urang tuluy ka tonggoh tuluy tingalika tonggoh itu tuh kapun surti itu tuh si komo menuju ka beulah tonggoh eta tempat bener ini capek lah malam urang balik atuh ka lemur keur naon ieu hubungan ieu kuliah madak cilaka we teh ai lain siga mana yang balik atuh deu daek mah satungtungkan bisa manggihan monyet rawing bawa ka balik sepertinya lantaran dina balik ka lembur geus kan tangtu bisa kawin ka nyoona mun teu bisa mawa monyet rawing sakumaha parentah aki molenna aki maneh kata deu teh jadi keur maneh ge deu rek milih aja moal kitu naon ya balik ka teh ditu sajaba maneh mun eueuh ka cita ka nyoni si komo kawas mutunul malahan samane si Due nemalan manehna geus leos ieu harita nanya ka tonggoheun nuru puncak eta gunung Kang Komo niru atuh ini mau balik ini bakal marangan Kang Komo daguan rang tenang atuh sok balikan akamanya kolot-kolot si Due tungtung nama lempang nuturkeun si Komo noyod lempang teu ngalieukeun ka tukang si Due teu loba diomong manehna tuluy nuturkeun bari dina hatena mah manehna geus bisa nyangka yen si Komo tuluy pedah manehna ngajak balik ka lembur keur jongjon si Komo lempang atuh si Due ayeuna mah henteu jauh ti si Komo lempang ari kaceleng katuhur jalan dina rungkun kirinyuh aing mah kaceleng reg duanana lempang nangarandeng sedeng nu ngagaceleng teh kabat kabelah kenca jalan plung kadenge sadani mah keplung menikari siga sora nu tibeube si Komo mali ka tukang bul sidik teh ngagajeleng dieu sidik Kang pagong Kang gede bang ngagajeleng kana rungkun belah kenca motong jalan Kang ih swak kuyungan cek si Due ngabiri-giri bari ngareret ka belah kenca sigana mah terus labuh bagong teh Due mana Kang pan bieu kadenge ku urang aya sorang ngageblug berantian yuk ayo atuh leos duanana laleumpang ngurubut ka belah kenca breh teh nya manggihan lomang meni jero sarta di jero eta lomang katempo aya bagong keur ngagoler siga anu usah oseh hayang bisa hanyat ka luhur tapi teu bisaeun blug dilabuh blug di murag kahanap si Komo jeung si Due narangtung luhureun eta lomang bari panon teu ngiceup-ngiceup neuteub ka eta bagong anu aya di jero lomang karunya Kang eta bagong hayang ungah ka luhur Kang teu bisaeun heueuy watirnya euy tapi kembali nah pilage bagong ya urang deui ayo atuh si Komo jeung si Due tungtung nama tinggal leos di eta tempat pamikirna keun bae bagong ieu make kudu ditulungan tapi kakarage ngalengkah aya meureunan dua lengkah mah ana jerit teh kadenge sadanu ngajerit tetela kadenge sora awewe dibarengan kuno ceurik ngabangingi tulung-tulungan leuwih reuwas deui sabab kadenge eta sora palebah lomang nu bieu ditinggalkeun aduh tulungan Kang ampun tulungan
Dap ditulungan, aduh ampun. Reg si Komo jeung Sidul lempang narireun maranehna silih reret. Sora wewe Dul. Nya Kang, minta tulung pelebah lombang nu bieu teh Kang. Nya Dul. Tapi apaan bieu teh di dinya mah aya bagong unggul we jelema. Nah make kadenge sora wewe tulung-tulungan segalanya. Heran dewek mah euy. Masa keung Kang ih. Uing mah sieun deui. Keung pantes da di gunung atuh tapi ulah ngagugu teuing ka keung euy bising cilaka. Ieu urang teh kepala balomang teh penasaran dewek mongko. Kade Kang ulah sologoto bising cilaka. Ya moal lah atuh. Urang mah ulah sologoto. Tungtungna si Komo jeung Sidul malik deui ka tukang. Ngadatangan deui ka pelebah lombang nu tadi. Ari breh tetela bagong nu tadi murag kana eta lombang masih kene aya dinya. Ye, eueuh jelema geuning. Nahanya rarane. Nya Kang anggere bagong dihandap teh di lombang teh. Heran euy jeung heueuh anehna teh euy. Si Komo jeung Sidul teu ngiceup-ngiceup mencerong ka sakadang bagong nu aya dina lombang. Bareng jeung kitu bagong nu aya dina lombang tangga katempo tina panonna siga bijil cimata. Kalayan pohara anehna ari ngong teh eta bagong bisa ngomong. Kang, abdi labuh Kang kana lombang tulungan Kang. Si Komo jeung Sidul lain deui ngarasa heran jeung kagetna. Barang sidik jeung tetela eta bagong teh bisa ngomong. Malah siga nu sasamat menta tulung siga nu bener-bener keur meunang cocoba, siga nu bener-bener keur tunggal. Sedengkeun si bagong nu aya keneh dina lombang harita geus pok deui ngomong dibarengan ku ceurik melas-melis, mata kuatir jeung mata kagagas. Tulungan abdi Kang. Kunaon akang teu nulungan ka abdi? Si Komo jeung Sidul silih reret pating harewos. Luh. Kalunya Kang. Nepi ka ceurik Kang, matak ngalas, matak ngangres Kang. Ku sedih tapi tempo euy dewek mah. Tuh nepi ka carengkat bulu leungeun ye. Bulu kelek jeung kitu carengkat ih. Bulu biti sarudang di kawas nu sieun euy. Aneh hari buuk mah lempes euy. Lain Kang Mod bet arasane nya di leuweung teh nya. Tadi aya monyet bisa ngomong, ayeuna manggih bagong bisa ngomong. Karunya nepi ka ceurik tulung-tulungan sigana mah bagong kajajaden teh Kang. Maneh biri-gidigan kitu segala Dul. Ih, balik juga Kang. Ih, ari maneh geus ngajak dibalik. Nah, oke ngajak balik segala Dul. Si Komo kerum. Sieun loba nu aneh euy mah. Loba nu teu kahar ti ku pikir. Loba nu matak teu kahontal ku akal. Nu matak mending urang balik Kang. Ih, boranganna keur hirup teh maneh mah Dul. Kudu kawas uing atuh jadi jelema teh euy ludeungan. Mun borangan sok cilaka ku pola sorangan teh. Ieu bagong cenah keur meunang cocoba pani teh teguheun urang ieu. Na sangsara kunaon, na meunang cocoba kunaon. Urang wajib nulungan, buah itu lain bagong sabagongna. Buah manehna teh anak raja bagong kitu. Nih, uing mah tetep sieun. Angger Sidul bibiri gidigan beungeutna jadi tambah sepa eueuh getihan. Kang, enggal tulungan abdi Kang, ulah kalaka ngobrol wae. Sing karunya ka abdi Kang. Enggal mangka dintos burit itu apanan bisi akang poekeun di jalan enggal Kang. Ceuk bagong nu aya dina lombang. Ngomong tambah bentes jeung jelas manehna ngomongna teh matak ngahelas bari sora awewe kadengena ku si Komo jeung ku Sidul. Si Komo taki-taki hari tarek turun kana lombang bari pokna. Tenang Nyai, ayeuna Nyai ku akang baris ditulungan. Hup. Iya. Cileng si Komo luncat kana eta lombang. Sakedeung geus aya dihandap terus ngudaran areuy nu pabeulit jeung suku eta bagong. Eta sakadang bagong estu teu ngayakeun gerakan naon-naon manehna cicing we. Bari jeung panon meletet nempokeun ka si Komo. Lantaran ngarasa panasaran sanggeus areuina lesot, pok si Komo tumanya ka sakadang bagong. Oh Nyai teh jelema atawa bagong nyaan? Jalmi biasa Kang, duh ampun abdi teh hapunten. Nah, kumaha lalakona bang nanya jadi bagong teh? Jeung saha jenengan Nyai teh urang mana? Saha ibu rama? RT na RT sabaraha, RW na RW sabaraha, lemur naon, lamun desa naon, lamun kampung naon, mun babakan naon. Engke di luhur ku abdi baris didongengkeun Kang, ayeuna mah abdi bantuan heula ka luhur. Aduh, kumaha mawana atuh nya bingung akang teh. Nah, puguh atuh Kang.
panggul atuh da moal naon-naon. Mending naklok atuh ka kantong akang. Geus kitu akang rek unggah ka luhur. Mangga kitu oge. Eta Bagong nu bisa ngomong teh terus naklok kana tonggong si Komod. Teu loba omong tuluy nerekel naik sakedeung geus tepi. Kahareupeun Sidul gubrag digubragkeun. Terus eta Bagong depak bari nyurucut biji cimata siga nu keur pohara sedihna. Meni badag Bagong teh Kang Komod. Meni lintuhnya. Bener euy, Nyai. Bener Nyai teh manusia. Nami abdi Iroh pun bapak jenengan apa Bagja pun biang marah kawi ti lemur babakan sari Kang. Hebat Bagong ngarana jelema. Maneh malah atuh dul. Kapadi teh Bagong lain sabagong-bagongna euy. Bagong ajaib teh. Nyi Iroh kumaha mimitina pang nanya jadi kieu teh cing sok dongengkeun ka Kang Komod. Kang Komod pun bapak teh jalmi pangbeungharna di lemur babakan sari mah. Namun anehna unggal malam Salasa sareng malam Jumaah pun bapak sok keluar bari nyana kacuk warna hideung dina mulihna teh sok ke tos subuh bae bari dina sumpingna deui teh bari nyanak artos nu seueur pisan dina hiji dinten pasi siang pun bapak sareng pun biang nuju teu aya nuju arangkat ka kota. Abdi penasaran lebet ka kamar pun bapak ari pek teh baju hideung nu sok dipake ku pun bapak. Ku abdi dibantun teras dianggona tuh diri abdi bet jadi Bagong teras abdi abur-aburan kaleuweung daerah di lemur mah jeung pang-pang nama sieun pun bapak ambek ayeuna saparantos sabulan aya di leuweung nuhun ditepangkeun sareng akang duaan abdi hoyong wangsul ka lemur nanging teu terang kedah kumaha carana pamilangsung kieu mah abdi teh hoream Kang isin kudu sanes. Si Komod jeung Sidul nalangsa ngadengekeun lalakon eta Nyi Mojang nu jadi Bagong kajajaden gara-gara make baju bapana nu munyung ka siluman Bagong ngajadikeun Nyi Iroh leuleweungan. Ino kieu we tu Nyai nya suga Nyai nah kungsi ngadangu atana pintu eta tuang rama teh na ka mana angkatna di mana kuncena apangna anjeunna jadi beunghar cek si Komod ngomong daria. Apal abdi perkawis eta makang saurna anjeunna janten beunghar margi nepangan aki kuncen nu katelah aki Sarnaip urang lemur Cimonyet panginten kantun kalebak ti dieu teh. Nah ino mending urang kadinya baheula yu susuganan aki kuncen bisa nulungan ka Nyai yu. Mangga abdi mangiringan kumaha saena we Kang. Dul ayeuna moy urang ka aki kuncen heula euy nu aya di lembur Cimonyet teh. Urang narekahan heula bi Nyi Iroh susuganan aki kuncen bisa nyageurkeun yuk. Nah yuk atuh sakalian urang ngadon ngenong di imah aki kuncen. Barang rengse badami kitu mah. Si Komod jeung Sidul katilus Nyi Iroh nu boga waruga Bagong ngabring ningalkeun pasir manggar. Lalempang mudun kakidulkeun pikeun ngajugjug ka hiji lembur anu katelah lembur Cimonyet. Teu kacaturkeun di jalana gancangna carita si Komod sapara kanca geus cunduk ka lembur Cimonyet. Teu hese nanyakeun ge puguh kabeh geus arapaleun ka aki Sarnaip. Atuh si Komod jeung nu duaan sakedeung geus cunduk ka imah aki kuncen Sarnaip. Ngaso heula. Para mitra sadaya kabeneran aki Sarnaip keur aya. Malah mamanehna daekeun dipuntangan tulung ku si Komod gancangna carita Nyi Iroh bisa ditarekahan manehna bisa salin wujud jadi wujud Nyi Mojang nu pohara geulisna. Malahan dibandingkeun jeung Nyi Onah matawa Nyi Oni siga narek siga adi jeung lanceuk we sarua geulisna sarua manisna sarua matak pikarsepeun. Baju bapana anu biasa dipake usaha lamun malam Jumaah jeung malam Salasa ku aki Sarnaip teu dibikeun ka Nyi Iroh ditahan we ku aki kuncen lantaran bongan bapana Nyi Iroh gagabah nundah henteu parimpen henteu buni tungtungna apanan anakna nu jadi korban kakarangke dibikeun lamun bapana Nyi Iroh engke nyusul kadinya. Najan kaayaan geus burit lantaran Nyi Iroh sono kanu jadi kolot hayang geura balik bae. Nya tungtung nama si Komod jeung Sidul ngajajabkeun heula ka Nyi Iroh ka lemburna.
datang ka lembur babakan sari dibagiakeun kalayanku kasomeahan bari jeung suka bungah ku indung bapana Nyi Iroh nyatana Pabagja jeung Ma'rah. Nyi Iroh harita ku indungna digalentoran dicengcerikan cerik bungah lantaran menjadi anak gugus sebalik deui dina kaayaan salamet. Paralak Nyi Iroh ngadongengkeun kaayaan manehna pangna sabulan ninggalkeun lembur. Atuh lain deui Pabagja ngarasa reubaseun paingan baju paragi barang siar eueuh da geuning dipake kudu jadi anak. Tungtungna Pabagja janji manehna rek insaf moarek milampah pagawean nu tetela ingkar tina ajaran agama jeung dari gama moarek munyung deui soal baju paragi usaha hari malam Salasa jeung Jumaah keun bae moal dicokot deui da teu kitu ge dirawatan ku Aki Kuncen. Tadina pamere Aki Kuncen ayeuna dirawatan deui ku Aki Kuncen lantaran hayang nyugemakeun ka si Komo jeung ka si Dul nu geus melaan ka Nyi Iroh Pabagja jeung Ma'rah nitah kanuduaan supaya caricing heula di imahna. Atuh najan si Komod keur neangan monyet rawing ceulina teu burung manehna daekeun dititah cicing heula di imah Pabagja di lembur babakan sari menang 3 peuting didinya nya dina poe anu kaopat beral we si Komod jeung si Dul ninggalkeun lembur arimit deui ka gunung dikeun neangan monyet nu rawing ceulina. Malah teu beunang dicarekna teh Nyi Iroh ge bayangeun milu atuh si Dul jeung si Komod atoh nu aya batur ngobrol aya batur pakukumaha sajroning maranehna apruk-aprukan di jero leuweung. Gancangna carita geus 2 poe 2 peuting si Komo jeung si Dul Hamid katilu Nyi Iroh ting alaprak di luhur gunung. Tapi marehna can bisa manggihan anu keur diteteangan monyet rawing ceulina sabelah teh para mitra sadaya can kapanggih kalangkang-kalangkangna acan nya dina poe anu katilu manehna tiluan alkap peutingan regue nu tiluan harita teh lumampahna areureun heula kabeneran beda jeung peuting kamari dina peuting ieu mararasaan si Komo jeung si Dul asa pohara keungna. Najan keung si Dul mah henteu ieu leutik hate lantaran manehna kacida pisan hayang bisa ngabantu kanu jadi sobat. Cita-cita nangan sarupa manehna hayang geura bisa manggihan monyet rawing ceulina ngarah si Komod bisa gancang laksana kawin ka Nyi Ona mojang geulis anak Pak Haji Hasan ti lembur Sindang Jawa. Nyi Iroh diuk rada jauh tinuduaan bari jeung awakna katara mimiti ngaroroncod kawas nu tiriseun sedengkeun kaayaan beuki peuting wae ngan hadena caang bulan jadi kaayaan di eta lembur geuning henteu poek meredong teuing. Kang Komod iraha atuh urang bakal gancang hasil maksud teh nya. Oh sing sabar atuh Dul euy lantaran can waktuna meureun euy tema si Komod setengah nungupahan ka si Dul. Nyi Iroh abdi Kang Dul tema Nyi Iroh ngareret ka si Dul. Aya naon Kang Dul? Eta Nyai padahal mah cicing we di lemur ngahiji sareng tuang rama kali tuang ibu. Ulah milu nyiksa awak nyang saramane palaya asruk-aprukan di leuweung jero leuweung. Kang pamintu kapenak ku Kang Dul sareng ku Kang Komod. Wa abdi masih kene aya dina Baruga Bagong Kang. Wa abdi teh apruk-aprukan kene di leuweung sorangan bari dina kaayaan sato. Tapi ku aya diparengkeun tepung jeung akang duaan. Alhamdulillah kayan abdi jadi jalmi deui. Nya kitu pun bapa ge ayeuna mah tos insaf, tos babalik pikir mulang deui kana jalan nu dipilih do ku Allah. Ku hal eta asana teh taya lepatna mun abdi nyerengan akang duaan etang-etang pamulang tarima we ka akang duaan tak kitu. Nanging Nyai lalampahan akang dikikian teh can tangtu iraha baris rengsena, can tangtu iraha baris beresna. Karunya akang teh ka Nyai teh si Komod ayeuna mah nu ngomong bari ngaluarkeun daun kawung jeung bakona. Pelenyun udud ubar tiris jeung itung-itung usi reungit anu pating suli breng napuk ka manehna. Sanos dugi ka iraha bae ge Kang abdi mah. Baris teras melaan ka akang duaan. Abdi moal setengah-setengah dina ngoni ngemelaan ka akang. Hoyong dugi ka hasil akang engke nikah sareng Nyi Ona tak kitu. Nuhun atuh Nyai lah akang Bagja ya. Pokona mah Bagja lirik ibarat non teh kagunturan madu kaurugan menyan putih tak kitu. Bagja pokona malah ku ayeuna janji Nyai kitu. Si Komod harita teh bunga luar biasa bungahna bakating ku atoh-atohna. Ku aya Nyi Ona baris terus melaan ka manehna nepi ka surak.
salila manehna nerekahan pikeun ngahontal ka hayang. Aduh, maneh sieun teu ayeuna ieu keung teh ya. Si Komod ngareret ka Sidul nu tumanya kitu setengah nu ngarewos. Sidul ditanya kitu ku si Komod atuh tuluy nangtung. Bari ngomong rada tarik, "Ih, Kang Komod, ayeuna mah geus heubeul urang leuleungan kecap keung jeung sieun teh geus eueuh dina sakuing mah. Tong boro ku maung galak, korai galak. Dalah ku juring kuris gelah ku siluman. Uing mah teu sieun ayeuna mah." Ngomongna Sidul harita bari jeung nepakan dada sagala. Ngarah katangar kapuji ku Nyi Iroh sanyana mah pangna manehna ngomong kitu dari hatena mah sarua we jeung batur ayeuna ngarasa sieun jeung keung. Si Komod kacidaruaseunana ngadenge Sidul ngomong sompral naker jeung wani tarik deui gancang ku manehna digeunggeurekeun. Dul, maneh ulah ngomong ka mana wae euy. Ulah sok sompral teuing di kieu mah atuh. Itu leuweung euy, di gunung lain di lemur. Oh, di leuweung di gunung, cek saha di lemur. Tapi da teh sieun uing mah. Kunaon-naon ge uing mah. Aya nu ngajak gelut mah, aya mau ngajak gelut, aya jurig nu uing diteke. Ya siluman kuing ditiup lah pokoknya mah. Tema Sidul bari tetep sigan ludengan. Manehna ngomong bari jeung jalang jeleng lempangna. Nyi Iroh harita nangtung terus nyekelan kana leungeun Sidul bari pokna. "Kang Dul, di leuweung mah ulah nyarios padu ngaboai Kang. Ulah padu disada bilih aya mamalana. Komola menyebat eta mah sok aya kanyataanana, sok aya kajadian." Deweke ludengan tapi tara sompra ngomong teh jang jadi sada dulu. Nyebut mau ulah. Maneh mah ulah. Soaya ya wae maneh mah tuh. Ulah kitu Kang, ulah gagabah nyarios. Ayeuna buru Kang geura sasadu punten kitu. Kanu ngageugeuh di ieu ulah rek ganggu, ulah rek ngaheureuyan. Punten putu ngiring ngalangkung. Sok kadinya Kang Dul, sok atuh ngarasa lamet. Cek Nyi Iroh bari hatena pinuh ku kamelang sok sieun aya kajadian nu teu diharepkeun. Bener tah omongan teh bener pisan euy tuh omongan Nyi Iroh teh sok turutan kadinya turutan euy. Punten kitu abdi lepat nyarios. Ayeuna diralat punten sok kadinya. Si Komod mapatahan ka Sidul supaya Sidul daekeun sasadu pupuntenan. Daekeun urutan omongan Nyi Iroh. Uing mah sasadu marina ge sasadu sagala. Moal pupuntenan keur naon ke jeung kudu pupuntenan kudu sasadu sagala rupa. Cek Sidul bari nepakan kana dadana. Geus kitu gorowok manehna ngagorowok bari panona ngulincer dipake nempuan sakuring tempat. "Hei, sakadang maung. Lamun rek ganggu sor geura datang sor kadinya. Geura sanghareupan Sidul Hamid ye sok kadinya." Tetela sopralna kabina-bina. Ngomongna Sidul harita omongan Sidul henteu nurut henteu ngagugu kana papatah si Komod jeung ti Nyi Iroh. Na atuh kakara oge jempe Sidul ngagorowok gaur palebah rungkun kirinyu hareupeun Sidul kadenge aya sora nu ngagaur menitari. Lain deui ngagepegna si Komod jeung Nyi Iroh nepi ka Nyi Iroh mamurungkut jeung nyekelan kana leungeun si Komod awakna ngadeg-deg. "Ih, Kang Komod, aya nu disada dina rungkun Kang, menitari Kang ieu sieun abdi mah." "Nyanyi maung tentuna ge sorana mani handaruan kitu. Ih, sawak akang ge." Si Komod mundur ka tukang bari nungtu Nyi Iroh. Lamun si Komod jeung Nyi Iroh mundur ka beulah tukang, nyingkahan atawa ngajauhan eta rungkun ari Sidul Hamid mah anggur ngabedega nangtung. Bari pok ngomong deui setengah nu susumbar. Maung, mantong asa-asa rek nepungan ka uing mah. Sor-sor geura kaluar. Maneh mun geus nepungan ka uing, ge ku uing rek diguingu. Uing rek dikukut kitu. Jeleng tina rungkun kirinyu. Nu waktu tadi kadenge sora gagauran harita anu ngagajeleng. Tetela hiji maung pohara gedena. Kabeneran Sidul teu kaburu ngejat sedengkeun eta maung teu loba pamola. Gajeleng terus ngarontok Sidul. Terus digegel awakna jeleng les luncat kana rungkun nu tadi. Les sakedeung ge eueuh nu kadenge sora Sidul lapat-lapat minta tulung. Kang Komod, Nyi Iroh, tulungan uing ye." Beuki jauh nepi ka les teu kadenge deui. Mun tadi asa ngimpi kaayaan asa inget asa henteu.
Ayeuna Sidul geus eueuh bari sorana ngajauhan ka si Komod sadar kana kaayaan. Gero manehna gegeroan. Dul. Di mana maneh Dul? Dul. Kang Dul, ya abdi Kang. Ya abdi di mana Kang teh? Tapi eueuh nu nemalan. Terus diteangan kuduaan tapi tetela teu kapanggih bae. Tug lumampah manehna nepi ka puncak Gunung Tampomas. Nepi ka regna areureun puguh ngarasa capek, duanana rumahuh lantaran Sidul tetep teu kapanggih keneh bae. Waduh, teu kapanggih si Adul teh nyai deuh. Buah-buah manehna diteureuy ku sakadang maung gede nya. Maung geus moal si Adul tadi. Teu sanggih Kang Komod, terus dipisahkeun ti Kang Dul. Dipisahkeun bari jeung ngalaman kajadian nu matak pikariwasenaker. Lain matak reuas deui atuh nyai. Ieu mah tetela matak singging japeun. Gang japeunna ge moal beak setahun 2 tahun nyai. Eta mah ku akang kasawang we. Lang si Komod terus ngahuleng. Kasawang kumaha Kang Komod? Nyi Iroh mencerong ka si Komod bangun nu panasaran. Si Komod tacan nemalan malahan nu tetela manehna kalah bibiri gidigan. Kang, kunaon teu ngajawab? Galila teh. Matak maruringkak bulu punuk jeung bulu kelek, kadut bulu tuur. Pakatingku ngabiri gidigna tarik si Komod awakna nepi ka oyag. Siga babegig sawah nu katebak ku angin teh. Nyawang naon Kang bibiri gidigan kitu? Nyi Iroh tuluy tumanya. Nyawang ke si Adul we. Nyawang kumaha kitu Kang? Nyawang si Adul ayeuna keur dihakan ku sakadang maung. Tangtuna tulangna disada pating derek-dek. Krarangu sirah tangtu bitu, suku jeung leungeun dipotongan, buuk didudutan, kelek tangtu dibadolan. Meni asa paur. Mun nya teh ayeuna geus jeduk beuteung aya sakadang maung. Alah, hampura euy Dul euy. Deuk lain teu karunya euy lain teu nya. Teu da kumaha geuning atuh diteteangan ge maneh teu kapanggih. Muga-muga we atuh paeh maneh sing sampurna. Najan maneh lantaranna paeh dihakan ku maung, lain disantok bangkong. Tapi apaan hakikat nama? Asal ti Allah mulang di ka Allah. Saterusna ngahruk si Komod harita. Si Janu bener-bener keur sedih. Sedih kingkin dina ati, nalang sapohara dina hate. Rus seraras loba kainget. Pang-pang nama inget kanu jadi sobat tetela ayeuna bet pisah jeung dirina. Ngaso heula, ngaso. Para mitra sadaya, harita Nyi Iroh tuluy nanya, Kang Komod, kumaha nyai? Buat teuing Kang Dul teh aya nulungan Kang, bahwa Kang Dul teh can jadi kahadiakan ku maung. Waina masih kena jumeneng, masih kena hirup Kang. Nyi Iroh ngabebera. Nya bae lah geus pae oge naha da bongan manehna atuh. Bongan badagong di bejaan teh urang ngeureuk hideung nyai. Kene penting oge naha da caang bulan. Urang nanyak deui teh ka tongoh, urang ka puncakna. Si Komod harita para mitra nangtung panon mencerong ka puncak gunung hareupeunana. Nah, tos teu capek Kang? Henteu. Kesang tos tuus kitu? Parantos. Ayo atuh Kang manawi aya monyet rawing bisa enggal kapanggih. Urang arah tereh ka lemburnya. Nyi Iroh jung nangtung bari tuluy babatak kadenge pating derak-dak. Mun balik mah era atuh ku akinoledna nyai. Nah kitu. Pananjeunna teh akina Sidul, akang balik Sidul henteu. Tangtu tanda tanya gede meureun, boa segede leuit geus gedena ge. Nanyakeun Sidul, hampura we akang teh nad lah. Sidul geus dihakan maung. Maksudna mah ka akinoledna. Yo nya ya, urang dumpang deui, mulai tungtungna ngomongkeun we Sidul mah. Leos harita si Komod. Miheulaan leumpang geus kitu mah Nyi Iroh ge nuturkeun tukangeunana. Leumpang barengan si Komod pikeun neruskeun lalampahanana. Harita nanyak ka puncak Gunung Tampomas nu jadi jugjugan manehanana ayeuna. Para wargi kaum dangu lumampahna si Komod jeung Nyi Iroh geus culuk ka ponclot Gunung Tampomas belah wetan. Nu kasohor ku balarea disebut ponclot Aseupan.
Ponclot belah kaler katempo ponclot angin ngareneng ngajegir bari didinya tetela kaayan teu matak geuman teuing. Jeung dina ponclot na pisan nu tetela eueuh tatangkalan nu galede. Eueuh tangkal kainu jarangkung nu aya tibang ti jujukutan jeung siga nu hade piara menila leuning bersih pikaresepeun pisan. Red katebeh kidul tetempoan meuni enah. Mata kuaas red katebeh kaler kabelah kulon jeung wetan sarua mata kresep plung-plong mata kuaas renghap si komo jeung Nyi Iroh rumenghap bari dina hatena mamuji syukur kanu agung nutos nyiptakeun kaedahan nutos nyipakeun gunung langit jeung alam sejena kaasup dirina ngan mun ras inget kasidul si komo sok ngadak-ngadak ceurit ngadingdiut lantaran inget dina hatena atawa kasawang ku manehna ayeuna sidul tangtu geus kali tulang taleng lantaran geus dihakan ku sakadang maung anu gede nu tadi mawa lumpat ka sidul. Keur jongjon leumpang anabreh teh belah kaler palebah gunukan batu lempar katempo aya cahaya menihibar matak serab hal eta ngalantarankeun si komo jeung Nyi Iroh areureun leumpang duanana mencerong teu ngiceup-ngiceup ka palebah eta cahaya nu jauhna ti maranehna kurang ti 20 lengkaheun deui. Nyi Iroh ngaharewos ka si komo bari nyekelan kana leungeun siga kakabogohna bae. Cahaya menihibar Kang? Nyanyai cahaya dewa gitu. Cahaya naonnya mun matak silo geuningan? Tema si komod bari teu ngiceup-ngiceup harita teh. Urang payunan yuk urang sampeurkeun Kang. Urang yakinkeun naha naon teh anu sanyana sanu terang pimilikeun urang Kang. Nyi Iroh ngabedo leungeun si komod tapi si komod candaekeun leumpang. Ulah wae Nyai. Nah kitu. Bisin matak cilaka kayak kumaha mun jin. Mangkani cek beja jin masuk neureuy buleud ka jelema. Ih, mau ngakang mari kudu ditereuy jin mah. Mangkani asup deui kana beuteung mah. Ih, jadi pangeusi kadut teh jin. Komo mun jadi eusi beuteung buta hejo mah. Ih, amit-amit teuing. Nyai, cahaya ngaleungit ayeuna mah. Si komod ngagebeg harita lantaran cahaya nu tadi katempona ngagenclang teh ngadak-ngadak ngaleungit teu kanyahoan. Waktos nasib